nganjuk beas cung ke warung cung geus teu boga beas ih. Aduh ya Allah. Yang isuk nyangu budak eta lahar kumaha atuh? Parah-parah teuing hirup. Teu da bongan unggal digawe tara mawa duit aing. Lain karena mah duit, di ditu na macet teh gajina. Tengah nganjukeun beas tuh. Oke, atuh udah bingung nganjuk teh nganjuk ka saha atuh dari Ka ditu ka warung. mau kan geus teu diberean nganjuk ka geus teu diberean. Urang teh keur mikir ya teh. Kira aku lah dibere gawat ya. Dung gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang kumaha? Sehat? Alhamdulillah sehat Ieu kan. teu bade naroskeun adi rambutan kamari. Aduh Bade Kang. dihake modal deui ieu teh ku abdi. Borah jang mayar hutang ayeuna mah aja aya tah. Pamajikan kitu tah meuli kita nganyuk beas di warung era itu udah geus buka hutang atuh nganyuk bae atuh da bingung bi tadi ge meuli nganyuk kasih bingung. Terus kumaha atuh modal Modal abdi? geus gajihan ayeuna kan Ah, atuh ari kitu mah jangji wae di kamari. Kira atuh bade mayarna. Wajang ayeuna sementara mah hampura we heula lain tah yang mayar geus pasti bakal dibayar ku abi oge ngan padang engke geus gajian da euna mah bingung teu boga duit teh kudu nyokel panos. Pamajikan ini tah manganyukeun beas Kiraan gajian atuh. engke geus boga lah di kabaran we kitu we.